sembut dapur seni jeung budaya dak sembut
Alhamdulillah dina dekat ayeuna orang biasa Binton di Nuraraga acara dapur seni budaya dina acara Banglayang Midang ya anu diselenggarakeun ku Bapak Dapsendut kali Bapak Wawan sareng di Disbud Park ya mohon ieu teh jang jalanan kamari Bapak Wawan teh keukeuh saurna teh diunsur langsung sakalana jangku mohon hayang dipangaoskeun Al-Fatihah saurna teh ku mehna Bapak Ketua. Nah, mohon ya. Bapak Ketua teh nyata Bapak Wawan Dapsendut teh jang. Hayang dipangaoskeun Al-Fatihah saurna teh. Mohon sadayana orang baca Al-Fatihah sok atuh ujang buruk salam bae ka sadayana jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu acan kompak jang kapalik kidul. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah. Bapak Wawan apa dilaksanakan baca Al-Fatihahna. Mung aya kuningeun deui saurna teh jak. Eta suantan kenari saurna teh. Nuhun. Suantan kenari saurna teh diujak teh. Ongkoh aya rupi nama barong tapi suarana bisa suara kenari seujang teh tapi kuningeun nuju lagi teh. Ayeuna sumping deui. Kadidang acara
Alhamdulillah, atur nuhun Bapak Wawan, atur nuhun Bapak Wawan, atur nuhun Bapak Wawan, atur nuhun Bapak Wawan. Atur nuhun jauh teh ka Bapak Wawan.
Absen bud, dapur seni